Sebab ia dek berangkat ngajak umat dia berdasarkan kalimat thayyibah la ilaha in ajriya illa 'alallah. Masya Allah. Adapun jelema implek jeung henteu nurut jeung henteu itu di luar wewenang sang pendaki, di luar wewenang nabi, di luar wewenang rasul, di luar wewenang para wali-wali Allah atau komo sakelas kiai ustaz santri mah. Nu diperintah ku Allah Subhanahu wa taala hanya menyampaikan daripada dakwatul Islamnya, hukum-hukum Islam sesuai kecek aturan Allah Subhanahu wa taala, hanya sakitu. Adapun endek nurut jeung henteu urusan, endek resep jeung henteu atuh sabodo, malah hewa atuh kajen masalah. Bahkan itu bagian daripada sunnatullah.